A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fil ari surah Al-Fil makiyatun eta anu bangsa Mekah. Wahya sareng ari itu suratul Fil khamsu ayatin eta 5 pirang-pirang ayat. Alam taro na teningali anjeun. Istifhamu ta'jubin ari ieu eta istifham makna ta'jub. Aya ajaba tegasna ngagetkeun. Kaifa fa'ala kumaha geus midamel saha rabbuka pangeran anjeun bi ashabil fili ka pirang-pirang pasukan gajah. Wa ari itu ashabil fil Mahmudun eta Mahmud wa ashabuhu jeung pirang-pirang sahabatna Mahmud Abrohatu tegesna Abrohah Malikul Yamani anu jadi raja orang Yaman wa jaisuhu jeung pasukana itu Abrohah. Bana geus ngabangun Abrohah bisonaa di kota Sonaa kanisatan kana hiji gereja liusorrifa kana yen supaya berpaling ilaiha kana itu kanisah saal haju para jemaah haji an makata ngajauhan kota Mekah. Fa'ahdatha tuluy ngotoran saha rojulun hiji lalaki min Kinanata nu tetep itu rojul ti suku Kinanah fiha di jero itu kanisah. Cek dina tafsir Sawimah ieu rojul teh namina teh Malik bin Kinanah. Walatho jeung ngotoran itu rojul kiblataha kana kiblatna itu kanisah bil udroti kutai onta ihtikoron karena ngahinakeun biha kana itu kanisa. Fahalapa tuluy sumpah saha Abrohatu raja Abrohah liah di mana karena yen rek ngaruntuhkeun sanya-nyana itu Abrohah al Ka'bata kana Ka'bah. Fajaa tuluy datang itu Abrohah Makkata ka kota Makkah bijaisihi sarta pasukanana Abrohah ala afyalin barina numpak kana pirang-pirang gajah. Muqaddimuha nu ari panghareupna tina itu afyal Mahmudun eta Mahmud. Fahina tawajjahu mangka dina samang-samangsa geus nyang hareup itu ashabil fil pasukan gajah lihat mil Ka'bati karena rek ngahancurkeun Ka'bah arsala ngutus saha Allahu Gusti Allah alaihim ngelehkeun ka itu ashabil fil ma kana perkara qoso parantos ngisahkeun Allahu kana itu ma fi qaulihi dina dauhan Allah alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayron ababil tarmihim bijarutim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul tegesna dauhan Allah anu neme. Alam yaj'al naha teu ngajadikeun Allah ay ja'ala tegasna ngajadikeun Allah kaidahum kana tipu dayana itu ashabil fil fi hadmil Ka'bati dina ngahancurkeun Ka'bah fi tadlilin aya dina kasia-siaan hosarin tegasna ka rugian wahalakin jeung karuksakan wa arsala jeung parantos ngutus Allah alaihim ngelehkeun ka itu ashabil fil toiron kana hiji golongan manuk ababila barina berbondong-bondong jamaatin tegesna pirang-pirang golongan-golongan kila dicarioskeun naon la wahida lahu ka asatiro lapad anu neme la wahida teu aya muprodna lahu eta tetep pikeun itu lapad ababil ka asatiro barina tetep sapertoskeun lapad asatir wakila sareng dicarioskeun naon wahiduhu abwalu au abalu au abilu lapad anu neme wahiduhu ari mufradna lapad ababil abwalu eta lapad abwalu au abalu atanapi lapad abalu au abilu atanapi lapad abilu ieu teh duka abilu duka abialu kajulin sapertoskeun lapad ajul wa miftahin sareng sapertoskeun lapad miftah wa sakinin sareng sapertoskeun lapad sakin. Tarmi anu maledogan itu toir himka itu ashabil fil bihijarutin ku pirang-pirang batu min sijilin nu tetep itu batu
tina taneuh anu diduruk. Tinin tegasna taneuh, matbukhin anu diduruk. Faja'ala tuluy ngajadikeun Allahum kaitu ashabil fil ka aspin kana sapertikeun daun makulin anu di dahar. Kawaroki zar'in tegasna sapertikeun daun tanaman akalat anu ngadaharan hu kana itu waroki zar'in naon adawabu hewan-hewan sasatoan wadasat jeung nincakan itu dawabhu kana itu waroki zar'in wa afnat jeung ngahancurkeun ngaruksak itu dawabhu kana itu waroki zar'in aya ahlaka tegasna ngahancurkeun hum ka itu ashabil fil sa Allah Gusti Allah taala mahalur Allah kulla wahidin kasaban-saban anu sahiji bihajarihi ku batuna itu toir al-maktubi anu dituliskeun alaihi di luhureun itu hajar naon ismuhu ngarana itu sohibil fil pasukan gajah wahwa jeung ari itu hajar akbaru eta nu langkung ageng minal adasati tibatan siki kacang adasah wa asgoru jeung anu leuwih leutik minal humsati tibatan siki humsoh yahruku ngadurukan itu hajar albi dota kana cepil warijli jeung kana suku walfili jeung kana gajah wayasilu jeung murag itu sohibil fil ilal ardi ka taneuh wa kana jeung geus kabuktosan naon hadza ieu kajadian ama maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam eta aya dina tahun kelahiran Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul azim wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.